أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nek kojai aya baju kerenangna, carana nek kumaha, apakah ieu gaya tempurung, apakah ieu gaya bancet? Ya Allah. Aduh, atau gaya engkog-engkogan. Nah, ieu ge sarua dek menghadapi laut torekat teh ya. Nyaho jero urang, ulah coba-coba sia. Endek, berarti kudu guguru heula renangna, baju renangna. Abeng ke kadeleuna mantep amat teh budak renang, bagus. Nu ieu guguru bagus. Soloyong kadeleuna ge wih mantep. Ngeunaheun amatnya neuleuh renang, sebab nang guguru bisa 10 meter balik deui, ke tambah deui 20 meter, ke tambah deui silem kebel komo urang bugis mah. Bow. Sakali silem nyokotan duit pan di Merak. Di kapal etak berjalan aku bisa anjir santai duit dicokotan segala dicokotan asal berjam-jam di jero kumaha etak menang latihan tah kuari mah ieu laut sia jero aing nyaho jero sia dek renang bae make bajuna mana make samping bae ke jubah asana teri arasup ke jero sia ieu pajar jaring sia ieu. Nah iyalah ieu sebagai gambar lainan kula eta teh gambaran cek Imam Abu Hasan Asyadzili. Jadi urang lamun endek neuleuh bae atuh di pantai oh jajero balik deui. Cek Abu Hasan Asyadzili cek Imam Syekh Abdul Qadir kos kitu dina kitab tarekatna lamun neuleuh jajero horengana sanggup sia ka ditu teu sanggup balik bae geus ka imah dongeng bae bahwa di ditu aya laut. Aya siang geus ka pantaina doang. Aja sia ka ditu henteu. Geus sakitu. Jadi anu nyaho ka laut di pantaina doang. Moal nyaeun jero na sakumaha di jero laut aya naon ngan berita nu geus ka ditu nyaho. Kos kitu. Tapi lamun geus mah bos ya di laut itu mah kitu di jero na kieu. Oh kapanggih jeung anu. Tah nu berita doang mah ngaberitakeun laut jero. Manggihan sia ka jero henteu. Eta engke jelema teh lah tuh laut jero aing nyos. Ka mana sia? Tuh aing ke Merak geus itu. Kamana eta ka Karangbolong waktu ke tahun baru. Jeung Haji Pudoli mawa jahe, geus. Dongeng doang. Tapi lamun geus ka laut mah beuh ulah coba-coba cek nyana teh lamun endek sing bener belajarna. Lantaran di jero ketika aya lauk beungeunang, ketika aya lauk gede endek ngaleg-leg urang kudu bisa. Engke ketika aya hewan-hewan anu galak di jero teh ndek datang ka mutiara teh ya dek datang ka mutiara loba gangguan sebab mutiara aya nu ngageugeuh di dinya lah bakal sia kudu bisa ieu lah tarekat tah geus beat heula asal beat mantap antikeun ku sia dunia lempengkeun ka Allah antikeun ku sia jabatan lempengkeun ka Allah antikeun ku sia nafsu carana ngaleungitkeun nafsu dibere engke nafsu aya sabaruba aya nafsu aya hawa aya tiba tah beda-beda engke carana aya nafsu naon nu biceunan di nafsu aya hawa naon aya watek naon tah watek nu kudu dipiceunan watek teh di mana-mana aambean hayang seungit di mana dedengean hayang nu merdu di mana dedeleuan hayang nu indah di mana-mana barang dahar hayang nu lajat eta kan watek jelema tah eta teh piceunan nu kos kitu watek kos kitu teh tah di mana-mana peuting hayang sare watek manusia di mana-mana ngaji nundutan watek nya eta tika miceun nu karari itu bisa sia teuleum ka jero teu bisa sia awas ngambang sia asana di dahar lauk cucut sia di dahar lauk cucut tah ieu norekat haju jadi mui tah mah lain ku lauk cucut tah mah kurajungan geus beak di bagenya kurajungan tah engke mah lamun aya jelema nu norekat haju jadi mui beak kurajungan ya budak babari bae lamun urang nyaho rumus mantak sing ade
mun urang norekat teu jeung ilmuna bea kura juga ngaji ka mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bal ibadatul qulub mudha'afatun bi ad'afin katsirah fi ayyi mawdi'in kanat. Walidzalika qala ba'duhum lan karna mangkono bal ibadatul qulub qala ba'duhum ucap setengah ulama azratum min amalil qulub afdalu min amsalil jibal min amalil jawari sahabat semut kang tetap saking pirang-pirang pagawean pirang-pirang ati iku leuwih utama ini mang saking pirang-pirang umpamane pirang-pirang gunung saking pirang-pirang pagawean pirang-pirang raga. Qul alaihi salatu wassalam lan ucap kangjeng Nabi ku tetep ing atase kangjeng Nabi utawi rahmat lan salam ucap ing lapat rakaatun min alimin utawi sarakaat min alimin billah saking kang ma'rifating Allah iku kabdalu kang leuwih utama min alfi rakaatin saking 1000 rakaat min jahilin billah saking kang bodoh ing Allah zakarahu fil jami'in nutur ya nawawi hadis ing dalam kitab Jami' wal Narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah bijik balik ingsun sadaya maring barang kang ana iku tetep iku maring barang kang ana ingsun sadaya iku tetep kalawan aturane nema saking isyarah wanaqulu urang kuari keur ngabahas tentang wali nu geus kanyahoan ku urang bahwa wali teh boga makom boga hal halna ieu beda-beda tergantung kumaha nu ngadorong ti dirina nu bakal nimbulkeun kana khariqun lil adat ahwal rabbaniyah eta adalah allati tansha'u an zikrillah minal qulubil munawwarah wa an sibai man taharraka ilal hadrah nu timbul tina zikir ka Gusti tina hate anu moncorong eueuhna naonan di jero hate tengan hiji be Allah bakal timbul hal atawa tina ngadenge anu warobahkeun sehingga menuju kana hadrah eta ge bakal timbul hal lengan ekstasi tawa timbul tina ngadenge alatul lahwi nyanyian-nyanyian terus menuju ke arah hadrah nu nyaho hanya guru lah jang naklukkeun nafsu-nafsu nu aya di murid bareng guguru kahiji guru mursyid dipetakeunna bakal beda ku guru nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu nu ieu mah kieu nu ieu mah titah cicing bae di masjid nu ieu mah titah ngagali empang nu ieu mah titah leumpang lantaran nu nyaho kana naklukkeun nafsuna hanya guru mursyid geus urusanana hese moalnya urang mah sebab urang mah kakarak datang ka guguru teh amil jurumiyah sorop
Alpiyah Johar Maknun belah dieuna Jamul Jawami belah dituna deui atuh bangsa Juman Samsiah ilmu mustalahat hadis mustalahat tafsir eta mah sakadar jang zahir. Urang belajar salat ternyata di jero salat mamawa nafsu na ieu nu ngomean nafsu supaya jero salat bersih lillah hanya guru mursyid. Urang diondang ka unggal daerah dakwah titah ngajungjungkeun agama Allah ulah aya muatan-muatan di jerona. Ulah hayang diberi amplop, hayang jang naon amplop esina nu puguh ge. Ulah hayang muatan-muatan hiji we Allah. Ketika berangkat ternyata di jerona loba muatan-muatan, muatan duniawi, muatan jabatan, muatan dunia, muatan macam-macam di beresan hanya guru mursyid nu bisa ngaberesanan. Imam Harun Raja Harun Ar-Rasyid ge hayang beres teh kudu eureun tina jadi rajana lengser we ngahaja. Abu Bakar Syibli seorang gubernur kepanggihnyana jeung Imam Junaidil Baghdadi hayang nyana ngaguru lantaran leuki Junaidil Baghdadi kok tenang amat sejuk amat. Datang sekali teu ditarima, datang dua kali hayang guguru teu ditarima, datang tilu kali kakarak aya make aturan-aturan nya endeup beneran endeup bener siap lamun make aturan-aturan siap eureun jadi gubernurna siap henteu siap. Pakaian eta nu baragus pikeun aya di dieu pakaian geus aya tambalan malah lobaan tambalan jeung nu teu daek kaji pudali keula lah kela samaru kumaha wariba guru batin teh make surat ondang didatangan ku guruna geus diondang sia teu datang didatangan ku aing milu atuh sia ka tarekat aing nu geus ge asal nu milu ka aing maju usahana teu neuleus sia milu sia ku bedegong-bedegong teuing tarekat jurusana ka usaha bangkawarah jasa tah guru tarekat kos itu bloon ablaul bloon. Iya tuh lain jurusan orang dek caritakeun dunya berarti ekonomi urusanana. Iki tamah dek ngabeberes manusia politik tamah urusanan istislahul ummah. Lamun dek istislahul qulub urusanana pisah jeung dunya, pisah jeung makhluk, pisah jeung nafsu, pisah jeung setan. Saha atuh nuduhkeun guru mursyid lain haji mursyid sih guru mursyid teu meunang bebeja guru kos kitu mah lain diberita-beritakeun lain dirame-rame zikir unggal puting illallah rorongsokan temen kos kitu sanajan norekat sanajan zikir motifna nu salah. Ditanya dia ulang aku, ditanya ge ente norekatnya ih sami itu kacan nggak bohongin ente bengis pokoknya ulah kieu ente norekatnya geus 2 tahap anak alhamdulillah anak geus alhamdulillah geus tereh masjid kebo asana anak ieu norekat si kekebo urusan anak salah balilah ruhani ieu numentak saha guruna kuari eueuh dina aya guruna ti muridna mana samarukna kumaha ese gos deuleu contoh-contoh Imam Ghazali deuleu Imam Syafi'i tingali madzhabul arba'ah guguru thariqahna belah dieuna tah Jalaluddin Rumi Bahauddin An-Naqsabandi eta nu sok disebut-sebut ku urang belah dieuna pisan di urang Syekh Nawawi sugan kacaritakeun Syekh Nawawi teh tarekat henteu atuh biang tarekat nya biang nya biang
tuh saya Asnawi caringin apa bebe jatuh henteu tah ieu bae Buya ditanjakan bebe ja kaki Husein carita yang guguru teh ditarima sekali dua kali tilu kali kakarak beneran endek beneran atuh lepaskeun eta panjana mah ngagolek ngawayang atuh eueuhkeun eta wayang siap ceknya abdi mah deuk nuturkeun bae kakarak didinya segala rupa kudu dicoplok-coplokkeun ieu mah bupati norekat menteri norekat hasil norekatna aman tina korupsi nu kuduna mah ditangkep jadi henteu lain jurusan norekat ngabebener batin supaya ulah hariaan supaya ulah aya ujub supaya ulah takabur engke dibere tahap-tahap saenggeus teh dilaksanakeun tahap-tahap cirina bakal dibere engke ku guru ciri naik ieu di masyarakat kitu ciri naik kadua kieu ke masyarakat kieu maneh mah ulah mikiran masyarakat ngan masyarakat bakal kieu geus dibeja pola ngaranna di mana geus mola bakal jadi ramuan-ramuanana olah engke jadi bolu ulah mikiran kuku mah asal ramuanana beres bakal jadi bolu minimal bantat boluna pas gitu bae tuh ya ulah mikiran bolu bae nyeun teu hayang bae jadi wali ai berangkat henteu tak masarua bae jeung hayang sugih tapi teu melak pare dagang henteu ngalamun bae apa bisa sugih ku ngalamun sotrais mal bisa hayang bisa ngaji ngalamun mondok henteu naon henteu jurid newo-newo sia datang mal bisa kok mau jadi wali cacakan hayang bisa ngaji teu daek ngaji teu mondok atuh mal bisa kiai doakeun kula hayang nang kula yang bisa ngaji jasa mondok henteu sia henteu naon tuh gawe di pabrik ai sia kumaha ieu lalakonna hayang bisa ngaji mun kieu mah doakeun kiai duit supaya kumpul sia digawe kula di pabrik babari teh mah ngadoakeunana asa ulah dahar-dahar bae teh sia kumpul keke duit babari teh situ tapi ieu mah hayang bisa ngaji gawe di pabrik ngaji henteu maksudna kecuali bari ngaji lain masalah hayang boga pare teh tani mal beres hayang jadi wali atuh henteu berangkat atuh mal bisa paling ge ngalamun sama pas jelema yang jadi wali ngalamun isuk-isuk ajunya ngising barang ngising di walungan rada deet pas ka huluku ya ka tongkongku ya aju dibawa kuku ya tai nu aing jadi wali itu tai aing bisa lempang puguh kuku ya blon tai jadi wali teh waduh anta kuariban nu edan jadi wali tuh hese dah ieu nu nyaona saha nu nyaona hanya guru-guru mursyid urang moal bisa boga guru lamun urang teu yakin ka eta guru teu yakin ka guru ngolembar ka guru moal datang ka paeh moal bisa kudu yakin heula ka guru sebab engke di guru teh macem-macem tingkah guru teh lamun urang ngolembar geus boro-boro keur encan geus berangkat urang ngolembar ka guru geus-geusan moal menang faed jadi kudu yakin penuh boro-boro keur bener keur salahna ge keur salahna tetep kudu percaya bae ka guru mantak Muhammadiyah mah ngabloonkeun ka tarekat Wahabi ngabloonkeun ka tarekat di luar ahli sunnah mah ngabloonkeun masa cenah ka guru kos atuh can nyaho guruna atuh lain guru moral kiai golkar guruna teh geus usul ilallah anu nyana ngetes ka murid geus bisa nya mah sebab nyana geus teu kalimpudan ku nafsu geus perang jeung nafsu perang di medan laga mah sakedeung sebulan 2 bulan setahun 2 tahun 3 tahun beres nu paeh dihitung ku urang saanu menang dihitung beres geusan tapi perang jeung nafsu bati mimiti urang balik datang ka paeh teu eureun-eureun jeung nafsu beratan iya jihadul akbar jihadul asgor itu mah jihadul akbar itu mah jihadul asgor perang di medan lagama jihad asgor leutik mah tapi ieu perang jeung nafsu mah urang poe ieu bisa perang jeung nafsu alhamdulillah kong bae ngeunaheun jasa awak
kudang isuk-isuk kaju kaluat neuleuh si Mbak. Budak susu nuk beda amat. Dideleukeun bae ku urang. Perang na eleh. Perang eleh tangarana tah eleh perang tah. Per detik eta teh kos kitu diitungna per detik jasa. Nah, menang geus tama salaya we peureum, sanajan sabelah peureum. Menang nyana. Dek mulai aya kandidat datang ka ieu mah. Abdi bade ngiringan ieu pejalan bupati doana ngama. Terus ka dipangdukungkeun we abdi teh. Urang ningali di dieu. Didukung ku orang motivasina agama apa dunia. Ketika agamaan salah tak dukang dukung teh. Kelantaran diberi duit sabaraha rapot eta berena orang. Kamari sabaraha kana? Pertama 20 kan. Terus kabelah dieuna naik ya aya nilai jual lah kontrak biasa. Perang eleh ngaranna eleh perang takos gitu di torekat babari torekat mah ja aya larangan-laranganna asal larangan ditabrak mun nyana encan torekat encan atawa nyana geus torekat batal hese-hese amat aya laranganna aja syarat lagi aya 40 eta teh nu dijelaskeun ku Mama Bakri dina kitab torekat jitu babari ya salah mereka mun nyana torekat batal berarti laranganna dirumpak jieu hese-hese kos kitu bahas. Ya lain sakada zikir, lain sakada muatan zikirna. Sing hade ieu teh pandek ngaikhlaskeun lillah deuk ngalilahkeun jelema. Lamun piki mah nuntun jelema supaya rapih wudu jeung salatna, tarekat mah nuntun jelema supaya ikhlas. Geus ulah aya muatan-muatan zikirna ulah aya muatan. Ngaji ulah aya muatan. Berangkat gerakna teu meunang aya muatan di luar lillahi. Sakitu asalnya nuntun jelema di luar lillahi ta'ala batal norekat mun nyana norekat mun encan atuh acak-acakan ka ditu kos kitu mah ieu dek nuntun lillah atuh nu bisa lillah kudu nuntunna jadi kajen kumaha ge geus tah mamalana di mana jelema geus terjun norekat kemudian muatanana di luar lillah aya muatanana Allah nutukna leuwih tibatan jelema mikir sebab nyana nyaho geus dibere doktrin ku guru ajunya anak kos kitu atuh batal meme asupna ge torekat mah beat teh lain sasalaman sumpah setia teh naon nu disumpahanana bahasa beat teh ngaranna sumpah secara formalitas sasalaman teu kudu sasalaman geus nu endek di beatna naon masalahna pandita aja heula sia cicing henteu ieu di pemerintahan abdi cicing keluar beat siap ulah cicing di pemerintah dek torekat siap beat ngaranna siap hiji sia dagang apa henteu dagang jangan teh sia dagangna boleh mobil ulah di beat lamun sia dagang usaha jangan jang li'ila'i kalimatillah beat sia magahan ngaji magahan bentukna naon yayasan nah maksudna yayasan keun kunaon abe bantuan babari teu meunang di bea ndek lillahi ta'ala yang nyaho mah nu mantak keras kabeh ge ahli tarekat badi mamana ge sebab nyaho rumus batal sia ngagungkeun agamana kos kitu mah wanieu nyaho rumus salah beat bae ngan sakadar zikir emang beat soekeun sungutna bisa lain kitu beat teh naon nu deuk di beatna kos Kangjeng Nabi beat Aqobah naon ieu nu di beat ku Kangjeng Nabi sumpah setia hiji naon tinggal dina Bukhari hiji naon kitu ngaranna salat kadua zakat tilu eta beat ku naon kitu Aqobah beat Hudaybiyah aya sabaraha beat teh sumpah setia naon nu endek dicekel beatna torekat teh beat tanya ku guru lain main asup-asupkeun sia gani norekat sijin geus dia perem zikir nya bawaan ku sudah murid ka dieu nya bareng jeung aing norekat aju mungkin sasalaman make duit atuh make mahar bila perlu saurang 10 gram abi aing tereh kajian imah hayang ganti mobil bener kan Pud mobil tarekat sikos kitu heran ieu mana beatna mana
beat teh sasalaman ye boro-boro torekat atuh beat urang bobogohan bae jeung sarwiti beat ngaranna sumpah setia. Detik ini saya bersumpah kanda, tidak ada dua di hatiku kecuali kanda. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Wow, Oma Irama tamado. Beat sumpah setia naon urik di beatna bahwa saya betul-betul 100% cinta kepadamu. Tah asal engke aya larangan bae nya nanyahoan, Kak, kan udah janji kita beat bersama. Kok mau lembar? Apa itu mau lembar? Cinta kita aya beat, aya larangan-larangan. Nah kuari mah ditorekat beat teu nya nundek di beat teh jerona naon, lain sakadar zikir. Nu matak aya jelema asup torekat, beres asup torekat, asup muih batal. Norekatna batal. Lillahi ta'ala batal. Ye, ulah sambarangan. Yo aing geus torekat tamat di ditu. Kuari baheula mah teu jadi muih, kuari batal. Lain lalaga demi Allah batal. Maka demi Allah segala batal norekatna jadi muih batal. Lamun nu geus jaho moal daekeun keur jadi muih eureun mun norekat. Mantap baru kuari mah jadi berubah. Urang baheula mah gaul jeung pemerintah, gaul jeung muih, gaul jeung partai. Kuari mah henteu. Pasti boga pagawean. Tanya ke urang, "Bu aing geus guguru anu-anu, bener ngaranna?" Berubah tina jadi tina urut jeung pemerintah, jeung muih, jeung partai, jeung organisasi. Kuari henteu. Emang teu meunang norekat teh can bisa teu meunang. Can bisa lillah teu meunang. Mun geus bisa los. Geus bisa mah teu masalah sebab hate tetep moal lembar. Gaul jeung pamarentah teu hayang kana dunia jeung jabatanna. Hiji Allah. Asup di organisasi bila perlu jadi kepala jeung ketua organisasina. Mulus nyana lain kalimatillah melalui organisasi dikaluhurkeun agama Allah teu hayang jabatan jeung dunia beres. Bila perlu jadi presiden teu hayang dunia jeung teu hayang jabatan deuk nuntun manusia mengarahkan ke Allah. Oh masalah. Raden Patah jadi raja, Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja, Maulana Hasanuddin jadi raja, SBY jadi raja. Ngan tangkepeun sama. Engke di borgol jeung Haji Pudoli duaan. Dihijikeun kade. Sial cek Haji Pudoli itu sial siapa? Teu babari ieu keur carita ulah sambarangan ngomong torekat laranganana beat bae tah. Asal aya zikiran muatanna lain lillahi kalimata lain lillahi ta'ala batal. Mun dibuat-buat mun poho kudu istighfar deui cepet nyana melalui guru. Melalui guru deui nya teh geus bae ku guru deuk disabetan tadi ku kumaha abdi poho kamari teh ngayakeun zikiran. Di mana karapun zikiranna kamari? Oh abdi teh diservis pasti ku guru. Sieuna naonana atuh lain ngajak ka Allah, ngajak ka kos kitu batal. Rumus da deul. Lumantak lamun teu anggeus ku guru torekat mah kos kitu kamalacin. Naon tah kamalacin? Naon eta? Bantut. Bantut boro-boro norekat atuh. Dahar mantang ge bantut, gua da hitut doang. Sigade naon ieu sumpah setia teh sabaraha? Ditanya ku guru dek norekat teh ye sabarukna kumaha mandak deuleu Abah Ucu tilok ngomong-ngomong tarekat Allahu ya rahman mantak mabruk ya mun sieun gampang jeung RT ge lumpatnya nama di Banjar teu ngomong-ngomong tarekat beudek aya posyandu lah lumpatan ka sawah deuk aya posyandu malah nanyakeun nyana ka santri aya posyandu sih naon belaga teu nyaho nyana posyandu teh naon berangkat ka sawah kabehan santri tinggalkeun naon eta di jerona boga pagawean ka Allah besi salah. Ieu mah ngondisikeun berapa dananya? Aduh, diatur nih guys. Anu ngatur aya kala di dieu. Teu beres. Nah, mantap nyaho urang larangan-laranganan. Ulah ngomong tasawuf bae. Ai sapeker haram, ai HP boga. Sampai keur haram, ai duit di pemerintah dicokot, larangan keras di torekat mah. Ndek teuing tarima, dakul bala, bikeun ka kotok-kotok na pencit.
engke ge aya cara-carana teh mah asal urang asup ka tarekat bakal aya cara narimana jang naon ulah diatung engke ge aya nu mantak urang teu nyaho encan asup. Geus asup mah bakal nyaho mana laranganana jeung kumaha carana ketika larangan eta ku urang ditabrak urang teh lantaran teu bisa engke ta urang asup mentek sakadar zikir menihil teman babari teh kos kitu mah cara beat teh istilah di thariqah naon nu di beatkeun atuh maca la ilaha illallah mah gampang ya teu kudu dititah ge urang maraca bae maca bae aturan napasna mah gampang tapi eta nu di beatna nah hanya guru mursyid lagunya gitulah ieu carita hese lantaran mararuncul torekat-torekat di sisi digigir ku bloon-bloon teuing mengatasnamakan torekat Qadiriyah, torekat Naksabandia, torekat Hopi, torekat tek-tek jeung bengekna bloon sangkilang zikir ulah mengatasnamakan torekat zikir bae sia indeuh puting-puting zikir illallah kudu di sisi anu keur ngeri huntu cak nu jadi terus tolol nu zikir ditolol-tolol kan ulah wakal mikiran batur sorangan bae datang ka mana kanikmatan zikir sorangan bae heulanan sorangan dek kumaha ge ulah wakal jeung batur ulah ieu maka karak ge norekat 2 minggu geus ngajakan batur ya Allah mun aing jadi presidenna ditangkap ku aing digantung jeung presidenna digantung jeung aingna berarti artinya naon hese Harun ar-Rasyid eureun jadi rajana Imam Abu Bakar Syibli eureun jadi gubernurna Imam Syekh Sikti eureun jadi pengusahana begitu Imam Hanafi sarua eureun jadi pengusaha Imam Hanafi teh pengusaha ternama di Baghdad eureun heula ketika geus warusul ilallah kara metak deui nya bergerak deui Imam Abu Bakar Syibli di pemerintah bergerak deui Syekh Sikti di usaha bergerak deui geus eueuh kahayang hiji ngaluhurkeun agama Allah eta norekat urang bergerak di ke pesantrenan geus ulah kasih si kagigir berangkat ibadah melalui pendidikan ieu lillahi taala ajak jelema ka arah Allah ulah pungkal pengkol iki cenah boga pangajian haju iya ya sok kumpulan di pengajian ngumpulkeun dana jang naon jang kematian sia emang deuk paeh ti heula ulah tarekat teh beuna segala dana kematian segala tek-tek bagaimana dititah ulah naon sebabna engke keur leutik mah nya teu hayang barang geus kumpul da bang saya 30 juta pake heula gitu ya duit hook ya ja nu paeh mah paling 1000 2000 pake heula norekat bos gitu itu rata kasih jasa hati cempalan dunia nah ieu carita hese na norekat lain sakadar zikir urang guru torekat kuari mah babari neangan kut kitab nama beli fotokopi geus aya latifatul qalib latifatul ruh latifatul sil latifatul kopi latifatul babari bila perlu maling atau rekam tapi teu berangkat moalnya ka jerona di kumaha mantak beat aya naon beat iya Muhammadiyah teh nyahoeun nya menyarekan beat apa itu ada juga zaman Rasul beat sekarang mah tidak ada teh nyahoeun jerona nu di beat teh naon mantak ke lamun urang can nyaho mah moal bisa nah kakarak sini lu min sini min duduk di sini di depan gua min rais dan gua copot lo bejaan heula nu di beat teh naon sabaraha kumaha engke ge nyana bakal oh iya bakal iya nah aku teu nyaho urangna ngomong teu nyaho beat nyanana teu nyaho deui salah torekat itu mengkultuskan guru apa-apaan itu sini gimana guru nyana nyinggung Gus Dur bakal itu nanti bagaimana guru Gus Dur begitu baik kan saya diperintah oleh guru bagaimana guru nyana kumaha guru baik berarti kan boga guru khususnya nama maju mundurna kumaha cakur ditepak cakur ulah kabari keur lengser cak guruna jangan liba guru nu masih hidup hiji keneh guru tarekat Gus Dur ya lain Habib Rozak lain kos gitu Habib Rozak mah dahenol bae zawiji zaujatan aduh kemana ini lompatna ya acak-acakan ya mursyid dia ya Karim doh hese ya carita hese jadi urang kudu nyaho hese abeh
ulah nyaritakeun torekat isin kudu kunyahoan urang pepencaan bae orang kudu bisa pencaan si tolol tah budak kuda-kudana kus kitu amat ya pacer tah budak kuda-kudana cak nu bisa direngkas bisa ku aing sia cak nu bisa ieu ge torekat teh jadi mui direngkas ya teu kudu direngkas tah mah ngajungkel sorangan eueuh konsepna jah norekat jadi mui norekat jadi pemerintah nah mantak bah anom disalah-salahkeun ge ku ahli-ahli torekat kunaon itu pamarentah diasup-asupkeun torekat ulah nyebut torekat dipikir bae tah baca ulah ngatas nama torekat asal geus asal nama torekat berarti geus kebogaan aturan-aturan manya menteri diasupkeun torekat tanggung jawab di hareupeun Allah na kumaha pandeg ngajak lillahi ta'ala nyanana kudu geus bisa. Ieu mah keur carita guru-guru sa Pulau Jawa, Banten nu nyahoeun, Garut, Tasikmalaya. Wah, kieu Suralaya jadi salah. Salah ieu. Salah nu nyalahkeun teh nu nyaho aturan. Nu teu nyaho aturan mah pajar hebat bae. Aya deui zikir di pareuman cak cenah abeh nu kadeuleu Allah doang. Pantau geuna abak huluna. Ge asal ngaburinya ieu eta Allah. Dalilna Allahu nuru samawati wal ardi Allah teh cahaya langit jeung bumi soekeun budak boloon teuing satorekat teh saha guruna jeung saha muridna ya teh ieu kos kieu aduh ieu mah masa beungeut kos kieu kararieu nu penting mah mengenal bae heula nyaho urang ketika urang neuleuh ka laut urang nyaho jero ulah coba-coba sebab orang can dibere carana ngojai ulah coba-coba orang turun ke laut sebab can dibere cara ngojai besi kieu aing mah deuk ngojai bae ebrak teu make baju renang ebrak makanya make samping atuh kabawa ku samping deuk ngojai aya baju kerenangna carana deuk kumaha apakah ieu gaya tempurung apakah ieu gaya bancet ya Allah aduh atau begaya engkog-engkogan nah iya ge sarua deuk menghadapi laut torekat teh nyaho jero urang ulah coba-coba sia deuk berarti kudu guguru heula renangna baju renangna abeng ke kadeleuna mantep amat teh budak renang bagus nu iya guguru bagus soloyong kadeleuna wih mantep ngeunaheun amatnya neuleuh renang sebab nang guguru bisa 10 meter balik deui ke tambah deui 20 meter ke tambah deui silem kebel kok mau urang bugis mah bow sakali silem nyokotan duit pan di Merak di kapal eta berjalan aku bisa ambil santai duit dicokotan segala dicokotan atuh berjam-jam di jero kumaha eta nang latihan menang latihan tah kuari mah ieu laut sia jero aing nyaho jero sia deuk renang bae make bajuna mana make samping bae ke jubah asana teri arasup ka jero sia ieu pajar jaring sia ieu salah nah ieulah ieu sebagai gambar lainan kula eta teh gambaran cek Imam Abu Hasan As-Sadzili jadi urang lamun endek neuleuh bae atuh di pantai oh jajero balik deui cek Abu Hasan As-Sadzili cek Syekh Abdul Qadir kos kitu dina kitab tarekat da lamun neuleuh jejero horenganan sanggup sia ka ditu teu sanggup balik bae geus ka imah dongeng bae bahwa di ditu aya laut aya siang geus ka pantai mah doang aja sia ka ditu henteu geus sakitu jadi anu nyaho ka laut di pantaina doang moal nyahoon jero na sakumaha di jero laut aya naon ngan berita nu geus ka ditu nyaho kos kitu tapi lamun enggeus mah bos ya di laut itu mah kitu di jerona kieu oh kapanggih jeung anu tah nu berita doang mah ngaberitakeun laut jero manggihan sia kajer henteu eta engke jelema teh lah tuh laut teh mah geus ka mana sia tuh aing ke Merak geus itu ka mana di Taka Karang Bolong waktu ke tahun baru jeung Haji Pudoli mawa jahe geus dongeng doang tapi lamun geus ka laut mah beuh ulah coba-coba cek nyana teh lamun endek sing bener belajarna lantaran di jero ketika aya lauk bangeunang ke ketika aya lauk gede endek ngaleg-leg urang kudu bisa
engke ketika aya hewan-hewan nu galak di jero teh deuk datang ka mutiara teh ya deuk datang ka mutiara loba gangguan sebab mutiara aya nu ngageugeuh didinya lah bakal tasya kudu bisa ieu lah tarekat tah geus beak heula asal beak mantap antikeun ku sia dunia lempengkeun ka Allah antikeun ku sia jabatan lempengkeun ka Allah antikeun ku sia nafsu carana ngalengitkeun nafsu dibere engke nafsu aya sabaruba aya nafsu aya hawa aya tiba tah beda-beda engke carana aya nafsu naon nu biceunan di nafsu aya hawa naon aya watek naon tah watek nu kudu dipiceunan watek teh di mana-mana aambean hayang sengit di mana dedengean hayang nu merdu di mana dedeulean hayang nu indah di mana-mana barang dahar hayang nu lajat eta kan watak jelema tah eta teh piceunan nu kos kitu watak-watak kos kitu teh tah di mana-mana peuting hayang sare watak manusia di mana-mana ngaji nundutan watak keneh eta kita biceun nu karari itu bisa sia teuleum ka jero teu bisa sia awas ngambang sia asana di dahar lauk cucut sia di dahar lauk cucut tah ieu norekat haju jadi mui tah mah lain ku lauk cucut tah mah kurajungan geus beak di bagenya kurajungan tah engke mah lamun aya jelema nu norekat haju jadi mui beak kurajungan ya budak babari bae lamun urang nyaho rumus mantak sing ade mun urang norekat teu jeung ilmuna beak kurajungan ngaji kemana aduh Gusti cara lahang beda-beda tergantung kumaha nu aya di dirina sesuai jeung pemberian guru na ieu mah nu kamari nyanyian-nyanyian teh ternyata horeng mengarah kana ieun diri geus senja deuk ka Mekah cek manehanana deuk ngahususkeun bae pepegatan jeung makhluk jeung dunia di Mekah deuk ka Allah ta eta teh jelema nu handap keneh padahal deuk ka Allah mah teu kudu di Mekah di urang ge atuh ja Allah mah eta keneh sakali urang bertobat di urang jeung di Mekah akur bae eta mah urusan zahir deket Baitullah deket Sofa deket Marwah dia aya Hijr Ismail dia aya Hajar Aswad di dia aya Zamzam zahir tama lain goreng lain ketika endek urang mengarah kana hakikat nu pas kitu mah piceun endek ka Allah doang hiji di Mekah jeung di urang Allah na eta keneh di kota jeung di lembur Allah na eta keneh Allah nu kasipatan wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sudah eta keneh sarua sugan wujudna di Mekah mah jeung wujudna di urang beda wah sia bahaya sia akur Gusti Allah mah atuh urang sujud di Mekah ka Allah sujud di dieu ka Allah nu mantak dibagi aya tempat sujud aya tempat kiblat zahir jeung batin kayak kabagi tilu bakalna aya kiblat zahir Mekah aya kiblat kolbu aya kiblat ruh beda-beda geus urang teh diajar tarekat bekos kitu tah ilmu-ilmuna heula digambar awak urang digambar sabara lapis digambar kakarak endek sia ieu namun endek silakan karak endek benar beat sumpah setia zat tereh kajadi baca heula sholawat ya, baca heula ieu baca heula ieu baca ieu kakarak ujung nang ke zikir mulai perang jeung nafsu perang jeung tiba heula jeung watak peuting urang biasana hayang sare di perangan ku urang hudang perang tak urang perang awalan tak jeung watak perang awal jeung watak urang teh datang ka mana coba perang urang teh tah sedangkan perang eta mah timimiti berangkat datang ka bae perang nu eta mah terus bae begitu dahar watak urang teh hayang useuh beuh perang biasana sapirih dua atuh batal eleh perang waktu lain batal henteu tamam eleh perang biasana 2 piring sapiring heula biasana sapiring setengah heula hayangna nu ngeunah bae sungut teh ieu di dinya aya tah daging ayam daging kemudian gepuk dan lain sebagainya teh nupang teu hayangna diri urang naon di nupang teu hayangna teh teri nu kos paku kakarak didinya perang heula jeung watak norekat kumaha ieu mah barang norekat haju lali henteu
keur dikajaokeun hese ulah sambarangan di lembur urang besi anu ngaku-ngaku tarekat jeung ngajak ulah ieu mah maksudna kos kitu ulah ketika engke urang digerakkeun ku Allah atuh dibere kuat mimiti resep heula aju dibere hayang aju dibere daek kuat atuh mah urusanna Allah tinggal kumaha ngazam urang sejak urang endek henteu ka Allahna ulah agag-agagan namun endek henteu sakali tarohanana norekat mah nyawa taruh kamu tarekat mah nu mantak ki halat bono di urang teh sakara Siti Jenar di bono masih loba kene guruna Gus Dur mah di balem guruna Gus Dur mah di Baghdad di balem nya nama tarohana nyawa tuh masalah kos kitu penting agama lu hiji bae nu mentak Imam Syafi'i asupkeun ka penjara hiji masalah Imam Ghazali Imam Bukhari ditarik di kuda nya nama benturan ieu sirahna eta teh nu ngarangkum hadis Kangjeng Nabi ketika geus asup jana kana tarekat geus susul ilallah goyang di negara Afghanistan tangkap cak raja teh eta baheula tuh ka Bukhari tangkap seret mentak sabab mau teh kecarita sabab Imam Bukhari benturan sirahna jeung batu-batu ketika diseret ku kuda emang masalah kan dirinya Allah urang mah tadi Allah datang bae duit Allah datang bae mobil masih kena grace teh nah katilu kali mah dulur sadaya hidup ya ditorekat kos kitu ting bating sial cak Haji Pudoli ka aing nyinggung ieu keur carita hese tarekat eta nya jadi eta mah lamun urang kulah pilih eta masih handap henteu salah ngan minal ulama'il mujtahidin walau kana minal arifin lamahtaja ila zihabi makkah lamun nyana min jumlatil arifin moal kudu butuhun berangkat ka Mekah bal ibadatul qulub balik tah ngaibadah hate ieu mudha'afatun tertikal-tikal di mana bae ge bi adhafin katsira ai maudiin kana di tempat mana bae akur bae jeung ke ngeunaheun bae di mana bae ge ahli thariqah mah sebab zikirna lain ku diuk lain teh gol engke terasa misah di jero awak teh sakumaha bisa di naon kitu ngaranna di endut-endut roh teh jeung awak bisa misah tak ketika nyana aya gangguan rapat deui teu ngeunaheun salat teu ngeunaheun zikir teu ngeunaheun maca Quran ke lamun geus misah teh trek eta kakarak satu dimensi engke dimensi kedua teu dimensi ketilu dimensi keopat dimensi nah lamun geus dimensi kegenep disebut indra keenam geus di mana awak di mana ruh di mana eta caritana kumaha eta geus kos kitu perasaan teh kos kitu geus nu ngomong teh ieu nu ngomong hate mah zikir bisa ruh bisa zikir kok bisa kos kitu hese nyaritakeunana tama sebab perasaan urang ayeuna kajenting ku kumaha ge keur main cinta-cintaan keur dahar ka ditu bae nginum ka ditu tuh bener bae ka dinya mah pan emang sia mah karasana eta doang meureun eta kakarak soal cinta-cintaan tapi lamun ku urang ke dipelajari setik dirasakeun ku bakal karasa oh jahe nikmat geus du kos kitu bang ke salatna ge terasa lain dirina asa ku Allah digerak-gerakeun geus moal capek geus jana mah salatna ge cukup 2 rakaat bae tapi mundal zikirna ge teu loba-loba tapi dibandingkeun jeung zikir nu ribuan nah ieu masih istimewaan manehna mentak kadieuna walizalika qala